jauh, nyebrang laut leweng gunung, tapi apa teh bingung, cukup halo na telepon. Halo Sumatera, apa malam mingguan, ngajak dia SMS-an. Cerita tembangan bahasa kada teh bunga pisan. Jalan palintar, dunia beuki maju, najan urang tak jauh, bisa ngobrol unggal waktu. Anjeunna SMS-an, urang kan hubungan urang teh hubungan teh geus lila. Nya, kumaha gitu. Nya kumaha atuh ieu urang? Maksudna memberen Nya hayang gelat kitu. maksudna memberen kita datang ka kolot meureun ka ditu. Heeh. Lamun cara budak mara mangalamar meureun. Lamar. Nya heueuh atuh. Udah geus lila urang teh hubungan teh geus aya sabaraha 3 tahun meureun nya. Heuh geus lila. Geus garat teh, geus garat. Garatel. Urang ngkolot urang siap henteu. Siapa tuh dadak bener-bener. Anu ari kolot urang teh zaman arewe galak. Geus kajeun teu naon galak di hareupan bae ku aing mah. Kitu hayu atuh mangkat teh. Pokoknya mah demi si Neng lah weng mah. Hayu bae. Demi aa. Hayu bae urang barek galak rek naon geus disampeurkeun urang mah. Rek kumahanya Bapak? Urang teh gaduh ke anak tos perawan kolot. Tah aya nu hayangeun, aya nu henteu beuteul janten-janten kumahanya Bapak? Rek dijodohkeun bae. Kumaha eta Bapak? Ya eta mah terserah mamah wae. Jodohna ka saha moal bade ngajodohkeun anak. Bade dijodohkeun ka si Prengki bae urang mah. Kumaha Gitu. Sebenarnya itu jamin orang mana? nya tetangga desa, cuman orang namaco teu seumapan, usahana tinggal prak bae, jadi ada aya masa depan gitu cek Bapak. Kumaha tah pandangan si Bapak? Cenah di putra orang juga duga boga si empai namina. Kumaha si empai? Abdi nanti satuju sih Bapak. Kumahanya da ari si empai teh kabawakeun ku ngaran. Ya abdi nyerahkeun ka mama lah, terserah mama lah. Kabawakeun ku ngaran teh arana empe lupai lepai bae gitu cek Bapak. Ayo angkat aa. Ah, ayo angkat. Ya nandak na rese mana ya nandak. Ada sa. Aduh, aing mah. Gitu baik. Waalaikumsalam. Oh, aya tamu mangga kalebet. Iya. Sali. Sareng saha maneh Marni? Sareng aa ampe Empe. Ari ampe teh kumahana ka Nyai? kabogo uwing. Bogo. Marni kainget ari maneh teh sing sadar. Panyaneh teh geus dijodohkeun ka Prengki. Uwing mah teu hayang. Mana teu hayang naha? Hayangna kampe bae. Ari si Prengki teh maco jalmina, aya masa depanna, ganteng gagah. Milihna anu kumaha nya Marni ari maneh? Uwing mah nah bawana kakang empe. Mamah mah teh satuju. Ya adi maneh asupkeun sakola. Nyaneh boga deui kabogoh anu pangangguran eta teh si empe teh. Cinta Ditolak nya geus kumaha di dinya. Pokona mama mah teu satuju teu. minta disatujuan, Teu direstuan. bisa. Pokona mah Minta disatujuan. Restu doa. ari direstuan didoakeun teh ye Marni. Mama mah satuju. Ari mama teu satuju rek ngarestuan teh. Ngarestuan teh ka si Prengki si Da boga Prengki. kasih empe urang mah. Teu bisa. Iya, Teu bisa pokona mah. Embung kasih Pokona mah teu satuju ka si Prengki dijodohkeun. Prengki, ari maneh bogoh ka anak urang ka si Marni. Boga naon coba? Salah. Empe, ari nya bogoh ka si Marni. Hah? Ya, Boga naon? teu boga naon-naon boga cinta wae. Emang cinta lamun lapar di barang makanan cinta. Insya Allah lamun sauyunan mah. Teu bisa teu satuju geus dijodohkeun ka si Prengki. Si Prengki mah zamana maco, cek empe zamana aya masa depan ari nya boga naon? Yen ayo bogoh bae ka si Marni, teu satuju mamah mah teu. Los ka ditu balik.
Duh, iya aya naon sih ribut-ribut kieu rame Iya, pisan. cek bapana. Mana teh Kan geus dijodohkeun ka si Prengki, ngan ngotot bae ta cek bapak. Bawing mah Kumaha cinta, ta? bogo. Udah main cinta, air mah zaman kolonialnya nya. Nya Contoh, bogo pisan. Bogo naon sih? Nah, mohon. Coba ka tahu naon. Ayo, Ieu mah pokona dijodohkeun ka si Prengki, terus aya jodona nya. Adi mah ukur Tong gaduh. deket-deket kasih Prengki nya kasih Ukur nya. gaduh cinta. Terus si Prengki ieu mah nya. Pokona mah yeuh Marni, mama mah teu satuju ulah ka pati-pati gogoleran. Aing jaga sagodong pelor, hayang kalalaki ka pati-pati teh nyembah-nyembah. Geus pokona mah teu satuju, hudang maneh hudang. Aya naon sih ribut Eh, nya. kukuh minta izin rek kasih empe, bogo kasih empe. Ngan mama mah teu Mana satuju. diperet si sumpena diperet si sumpe. Ya bener bapana bener. Deui mah bogo Padahal si pisan. Prengki. Balik lah. Ya geus balik los, Abah lupa. balik los. Emang bener lain bogo. Si Prengki tuh ganteng tuh, gagah tuh, loba duitna tuh. Adinya nek ke sakolahkeuneun. Si Prengki mah loba duitna, ganteng. Boga betul ke 10 si Prengki mah. Kumaha? Dawing mah bogoan men ka mampe. Rek bogoh rek henteu ge dah. Mama teu Kajen. satuju los. Mohon maaf. Apa maksud dina kasih Prengki, nu ganteng, Bener, bapana, nu bener. kaya, nu loba Bener. sawahna, loba duitna. Uing ngarek bunuh diri. Urang teh. Terus bunuh diri. Yang Yang penting mana tanggung jawab sorangannya, Aya urus kena janji sorangannya. adi maneh yeuh nu masa depan Urus yeuh. sorangannya, los itu bunuh diri. Los, bunuh diri. Datang ka pikul bunuh diri. Adi tuh. Datang ka pikul gara-gara yabangan. Adi tuh. Iya, da adi naman. Rewel pisan ieu teh adi mah si Marni teh. Si Marni mah bisa tuh. Bisa Lain ngomong teh si Marni bisa teh. diatur ku kolot. Oke, kita ingat atuh geus di badeg aing. Apa lo bakene? Lo bakene awe-awe lain si Mari wungkul awe teh di dieu teh. Allah mani ka gila-gila ta kalana si Marni ka uing. Kenaan ani? Kita lihat. Udah. Udang. Aduh. Ai mana lu lompatan ek naon atuh? Kasihan. Kuku kolot mana teh geus satu Kajen embung. Wing mah. Hari gitu-gitu mana ieu. Bae. Kolot mana mah bener-bener. Bae wing mah. Tegamen ka wing teh kolot mana mah. Ayo nama ampe, orang mau ngomong kasih mama, mau tadi izinan teh di restoran ya. Nyari wing panti bare tuh ge hayu urang cara ngomong rek bener-bener wing teh mana. Dari sedih ampe. Itu nemen wing teh nyari hate dah. Nyular kagak mau teh di restoran. Gitu ting cek wing teh. Mau teh di restoran nyaan tu si mama teh. Nanya. Pada satu ju pada bener-bener. Wing cinta banget nyaan. Nung bapak nasi. Eta si Dede tuh ke Mohon mah. Sok mah. Iya. Ayun. Marni. Mah. Pengki. Aya. Itu si Marni Tadi ngomong ke bunuh panggil. diri. Tadi ke panggil. Tolong disusul. Tolong, mama tuh, tolongnya. Susul, Peng. Mohon. Tolong. Diri si Marni. Si bunuh diri. Si gunung diri. Marni, hayo jeung saha, hayo. Oh gitu carana. Bawa ke Bogo si horeng mah. Ayo saha Marni? Tarengki. Ka Bogo. Lain ya teh hayang wing mah. Gitu. Dijodohkan ke orang, Marni. Dijodohkeun. bisa. Ieu mah bari dijodohkeun. Iya, calona. Ulah sok itu, Marni. Mana teh geus diusir. Pengen nemenin bae. Ya jodoh si Marni Ulah ye. kitu. Ya, tapi da ieu budak-budak ga wing. Dakunya na dipelet, Moro, dipelet kunaon? Bapak na teh satu. Iya, Yang mereng. Mah bener ada teh saya bawa ke Bogo deui mah lah. Simpai. Orang Setuju bawa si bener. Prengki, Setuju, ya. teu Setuju setuju. dia ye, Prengki itu Preng. Tuh, adi mana ge cerik bae. Tuh. Terus ayeuna mah kieu Marni, ayeuna mah nambalik bae ulah ngalamun urang wang padamikeun sareng bapana kumaha? Pokoknya wing mah hayang ka ampe. Anu cinta banget. Ayeuna mah. Nyaan. Ya Allah, mampe duh biang di Ayeuna mah geus balik bae. Bong. Balik. Wang padamikeun mah. Bong. Da cinta kau kampe wing mah. Yuk balik. Ayo balik mah. Ruang padamikeun di imah. Urang mah cinta-cintaan. Ayo balik.
Bilang babogo ka Mang Empe. Emang kemarin bogo bisnis kasih empe. Oh, Ya, terus saya apa? mah disetujuan ke bapaknya, tapi dengan syarat Syarat naon Bapak? pengalaman sop kada. Kanggo kasih Batak di Cirea. Oh. Ya. Kolot mah Tujuan teu. Tujuan teu, ayo. Satu junto. Tah, ari mamah jeung Kamu bapak mah setuju satu sok. Nomor 5 sop kada. Kanggo si eleh mah ayo eleh. Ros adu di Cirea. Ya. Siap, setuju. Ayo bapak urang nih. Syaratnya sop kada. Ore, syaratnya sop kada. Ore. Teh. Ih. Tadinya ka Bogor teh. Nah, itu kan istri Abi. Mama Abi istri Abi salah mesti kadinya salah alamat. Saking kubunga-bungana. Tadi teh saking Apa bogo ka dieu? Enggak, saking Berikan dia orang kubunga-bungana tua. abi tadi setujuan ku bapak sareng si Marni. Istri Abi Abi. teh saking kubunga-bungana kitu tah. Ampura kami ampura. Salah Tadi rangkul mohon ampura Pak. Ampurannya Pak, aduh. Jadi mitoha. Ampura rumah, ampura mohon. Aku mama saking kubungan. Iya, nuing nama Ada salah. poho aning sop kadang. Siap. Mas Tahu Karim kaburos kade mah. poho. Tahu buros mah di Bye Cirea. bye. Kepada